Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu sareng Kang Dagol. Sampurasun ka sadayana yeuh. Mugia urang sadayana salalamina aya dina kasehatan, tur dibarokahkeun dina milik rizkina sarta dimudahkeun dina pakasabanana. Amin. Mangga ulah nyangkolong teuing kana waktos kitu nya. Caraketan. Dongeng tilu Jawara bagian ke-50. Kakocapkeun di jalan di tengah lemur. Tilu kuda ting beretek we ditaekan ku tilu urang pamuda. Anu eta kuda teh ditegarkeun manip tarik pisan. Haseup di jalan anu kagebahkeun kaoyageun tina tarikna lumpat eta sapatu kuda ngebual mubual nyirikeun eta kuda lumpat kalawan anu tarik. Nalika eta tilu kuda teh asup ka pasisian di lemur, tilu kuda teh dieureunkeun kalawan satuluyna ieu kuda teh leumpang we jiga anu nyalse pisan. Teu lila ti dinya si Jaka Peteng anu kabeneran pangharipna. Pangheulana oge ngalamunkeun kana lumpat kudana eureun di hiji wewengkon anu terakhir anu panungtungan pipisahan teh jeung Ki Kala Peteng. Ai aduh ala ieu eta jalu. Kapan urang teh geus badami ujung si aki guru Ki Kala Hideung. Lamun urang geus rengse kana pancen urang rek papengih deui di tempat ieu, tapi geuningan asa tiisieun saperti kieu. Tapi nah eta kuring ata anu linglung atawa anjeun anu poho kitunya, tapi ketang kuring ge encan nyaho anjeun poho atawa henteu kitu tah. Kurarasaan maksud teh nah kuring poho atawa henteu nya. Kurarasaan di wewengkon ieu teh asa eueuh warung, tapi eta geuningan jiga aya warung lebah dinya teu jauh di tempat urang nu kamari teh tah murah kalapa di dinya kapan lain tah kitu cenah. Omongan Ki Jaka Peteng ngajak ngawangkong ka si Jalu. Leres pisan Kang Peteng, di dinya urang sarerea teh murah kalapa teh, tapi bener oge asa kamari-kamari mah teu ningali aya warung di dinya. Nya atuh urang tanyakeun warung saha jeung sukan we terangeun anu boga eta warung teh ka mana ari Ki Guru Ki Kala Hideung. Nya kitu deui Nyi Mas Layung Sari Katut Ciboled. Nah kuring oge ari kitu mah satuju wae. Nya atuh hayu urang lempang wae ayeuna mah teu kudu make tunggang kuda sagala rupa. Ceuk Ki Jaka Peteng bari celak-celah turun tina kudana dituturkeun ku nu duaan. Satuluyna lalempang bari nuyun kana kudana masing-masing. Satuluyna tilu urang pamuda ieu teh nalikeun kana kudana di hareupeun eta warung. Terus ieu tilu pamuda teh arasup cenah ka jero eta warung. Anabreh teh anu boga eta warung teh geuningan Nyi Mas Layung Sari. Ai aduh ala ieu geuningan eta Nyi Mas Layung Sari mah teu salah teh nyoan. Tapi nimbulkeun loba pisan pananya tina otak kuring. Nah Nyi Mas Layung Sari bisa boga warung atawa ngawarung di ieu tempat kitu cenah. Ceuk si Jaka Peteng bari nyamperkeun sepuh nyarengeh ka Nyi Mas Layung Sari. Bagaya pisan Kang Jaka, Kang Jalu, aduh itu geuningan meni lawas ti lawas karek papendak deui. Jeung Kang Acung anu karungu ku abdi mah cenah ayeuna teh janten Raden Tirta cenah saurna teh nya. Widih, ieu lah parenya kuring geura jawab. Engkeun heula eta mah Akang, hayu urang leunyi heula tuh sok urang ngaso heula. Kitu teh mah urang leureuh heula kitu tah. Kitu cenah ceuk Nyi Mas Layung Sari teh. Bari manehanana ngamangakeun nitah kasih Jaka Peteng
Si Jalu katut si Acung alias Raden Tirta dari heula di eta warung bari songsong ngasongan inuman sarupaning cai kopi panas jeung lalauhna. Sanggeus radarine nyimas layung sari tuluy cumarita. Kieu salares nama Kang Jaka dipiwarang ku Ki Kalahideung alias Ki Guru urang. Sabari nungguan Kang Jaka sareng Kang Jalu mulih deui ka ieu tempat nya kuring teh gaduh pikiran nahan teu urang teh ngadamel bumi atawa sasaungan nya diusulkeun geuningan ku si Bolet teh atas cenah atuh urang ngadamel warungan supaos henteu nyurigakeun ku kadang warga atawa ku musuh-musuh urang. Aduh ala ieu geuningan pinu ku larancang halus pisan eta teh boga kitu. Tapi kemana eta Ki Guru ujung si Bolet teu katingali geuningan. Ceuk nyimas layung sari bari sembung ngareret ka Raden Tirta alias si Acung. Raden Tirta nyarita. Ari dipikir-pikir mah nyimas teh jiga anu ngaheureuyan ka kuring teh, tapi teu naon lah. Ari kinten-kinten eta iraha sumpingna tah Ki Guru atawa si Bolet teh. Kitu cenah ceuk Raden Tirta teh tumanya ka nyimas layung sari. Tapi si Jaka Peteng anu ngajawab, "Oh lu ada ieu kemae lah Acung. Urang tungguan wae ayeuna mah bari reureuh jeung bari deui asa kalasa lapar yeuh. Sabab ari nanaon oge kadaharan mah penting." Ceuk cenah ngadenge mah. Logika tanpa logistik tidak akan berjalan. Artina mah otak nu pinter oge ari kurang barang dahar mah nya lapar we nu kadenge jeung karasana teh kitu lain. Nya atuh ari kitu mah ayo urang barang dahar heula. Ayo. Sababaraha waktu kalangkung bener we Ki Kalahideung teh tos dugi deui atawa balik deui ka eta sasaungan wawarungan anu ditungguan ku nyimas layung sari teh. Satuluyna ieu Ki Guru alias Ki Kalahideung teh nyarita ka tilu pamuda teh ka asup oge jeung nyimas layung sari. Alus ada ranjun geus nalpi deui ka dieu. Kumaha Ki Angker tama teh geus katewak. Si Jaka Peteng nyarita. Aduh lah eta kegeuningan sugan teh Ki Angker tama teh jago pisan. Tapi geuningan aduh halah ieu geuningan timbang sakitu ngan ukur bisa ngareuweuhkeun hungkul ari geus dinyakeun mah geuningan ngan ku kuring ojong si Jalu oge bisa diraponan tah si Angker tama teh. Gitu cenah ceuk si Jaka Peteng teh. Wah ulah juga anu sombong saperti kitu Jaka. Sabab bisa wae eta si Angker tama teh ngadon nyalehan sabab hayang papangnya atawa boga rarancang tapi keun eta mah kayak bisa kapikiran doi sabab acan puguh meureun katang tuanana. Tapi ayeuna mah anu leuwih puguh mah urang nyerek heula deui anu hiji deui anu disebut si Kalahideung teh. Oh nya pisan eta kuring matakan ka dieu oge di piwarang ku Ki Jembar piwarang cenah nepangan Aki cenah ieu teh si anu disebutkeun Kalahideung teh geus kapanggih raratan hayu urang jorag wae atuh Aki meungpeung ayeuna kuring meungpeung sumanget yeuh jeung meungpeung naon nya istilah nama masih aya waktu ya. Ulah waka kitu nuk kitu tadi sebutna teh getas harupateun gurung gusuh eta teh teu aus Jaka. Tapi ya sanajan bari kitu oge omongan-omongan anjeun teh aya benerna sabab leuwih hade leuwih halus tapi tetep urang ulah gurung gusuh ulah getas harupateun kudu pinuh ti nimangan ulah naon istilah mah ulah eleh memeh perang ulah asor memeh prungna urang tarung. Satuluyna Ki Kalahideung nyaritakeun yen cenah ambetan Ki Kalapeteng nyaritakeun yen Ki Kalahideung teh cicing di hiji lemur anu teh jauh ti pendopo Kadipaten Saptagiri. Tah gitu geuningan loyo pisan ojo Ki Patra jeung Ki Jembar saluyu oge ojong hasil panaluntikan Aki
yen si kalah hidung teh geuningan gawe bareng ojong anu disebutkan Bupati Soekarma anu lamun sapa ningali Aki mah aya oge urut murid Aki tapi cantang tuh manehna istilah nama jadi baladna anu bener sabab can papangih deui ojong Aki tapi kajabati eta tetep we ieu si kalah hideung mah kudu bisa ku urang katewak kulantaran kitu urang kudu boga rancang anu asak supaya herang laukna herang caina benang laukna kiatu ngalarti aranjon oh nyanya ki mangga abdi mangiringan wae kumaha Aki saterasna kumaha atuh kita kitu cenah ceuk si Jalu teh. Kyo barudak sabenerna mah sabangsa sakit ngadenge carita ti anjon jaka petang yen anjeun duaan ujung si Jalu bisa kitu wae babari wae nyalehkeun kasih yang pertama nu kakoncara kasaktianana tapi gampang ku anjeun duaan ditaklukeunana lah kita ngerasa kaget tapi ya naon gitu maksudna kaget sabab anu ka pikir laki masih yang pertama teh lain jawara sakatiga moal eleh kitu wae kudu ngalawan aranjeun tapi lain Aki ngaragukeun atawa cangcaya kana pengakuan ti aranjeun atawa cangcaya kana kemampuan aranjeun duaan tapi kurang sararea kudu tetap waspada aya kasih ang pertama nya kitu deui ayeuna ojong kasih kalah hidung anu yon si kalah hidung teh oge guruna si ang pertama taltu wae kemampuanna moal bisa diukur kitu bae can bisa kaukur sanajan ya si kalah hidung teh kaasup keneh murid Aki tapi teu nyaho sanggeus manehanana diajar di Aki manehna bisa istilah nama ngembangkeun kana ilmuna bisa ngaluhuran kana ilmu Aki atawa diajar ka guru sejen anu leuwih sagala rupana dina ilmuna dina kakuatanana nanging punten Aki sateu acana kadenge si Jalu nyela atawa motong wah aya naon anjeun Jalu sa kumaha anu ka uning aku Aki oge sim kuring sateu acana pernah tarung jeung ieu anu disebutkeun ki kalah hideung teras deui nu sauninga ku Aki oge abdi parantos tiasa ngaancurkeun atawa ngabubarkeun padepokan ki kalah hideung anu disebut Waringin Asih Tea. Wah terus kumaha sauninga abdi samang-samang sanuju tarung jeung anjeunna kakuatan anjeunna teh bisa kaasup kakuatan anu luhur atawa anu alus atawa anu hebat tapi kurarasaan kemampuanana tiasa kaungkulan ku sim abdi nah eta teh ngabuktoskeun yen ieu ki kalah hideung teh diringrangkeun anu sapertos ku Aki tadi gitu maksud teh nya maksud kuring teh kedah hariwang pasti bisa kataklukeun kitu cenah caritaan si Jalu teh ki kalah petang satu loina nyarita deui oh Aki ge nyaho anjong teh pernah tarung jeung Aki oge nyaksikeun sanajan ti kajauhan tapi sata terang kuring mah teu aya sasaha teu aya ki guru di dinya wah kemana tama caritana Aki teh disebutna oge si mata kalong jadi teu kudu nyaho anjeun kumaha carana Aki nyaksikeun eta perkara tapi kieu Jalu bener eta bener pisan anu anjeun teh geus tarung jeung ngaranna si kalah hidung tapi anu katingali kakuatan ieu si kalah hidung teh anu diasongkeun ka anjeun lain kakuatan saestuna sanajan ku Aki oge kaukur
ya si kala hidung teh geus termasuk geus kaasup jalma anu geus kolot. Jadi ya dina kakuatan jeung kakesitan bisa eleh ku anjeun. Tapi pelebah ilmu kanuragan anu aya dina pikiranna eta moal diragukeun deui, hartina mah bisa wae leuwih luhur ti anjeun. Tapi manehanana teu bisa praktekkeunana sabab kakurung ku tanaga jeung kakesitan atawa ku kakuatan anu geus kolot teh. Oke, lamun ek digambarkeun ku aki mah jaka peteng anjeun teh murid aki, terus anjeun jalu oge murid Ki Walang. Sanajan seperti kitu maksud teh Ki Walang jeung aki teh jago anu pinunjual, bisa ngajarkeun ilmu kanuragan anu sakitu karasana ku anjeun. Beureun mangpaatna bisa teu ngerehkeun si angkor utama. Tapi ya terus terang wae lamun aki diparangkeun tarung jeung anjeun duaan, aki bakal eleh. Naon sababna? Kakuatan aki teh teu salur, teu sakuat kana tanaga ujung kahakan teuing umur meureunana. Tah ieu oge kaayaan anu asup ka si angker ka si kala hidung kitu. Manehna bisa wae eleh atawa si angker tama oge bisa wae eleh, tapi moal teuing murid-muridna tah eta anu keur diitung-itung ditimang-timang ku aki teh. Gitu. Gitu. Sanajan sabari teh kitu da anu can kajadian man meureun can kajadian ke bisa dipikiran deui. Bener cek anjeun jaka, bener cek anjeun jalu ayeuna mah urang perang anu heula we meureunna engke anu kajadian we sahareupna mangke urang harepan deui we. Punten sateu acana aki uru karung Raden Tirta nyarita. Ayeuna Raden mangha bade cumarios mah saterang abdi sanaos urang sadayana bade muserkeun perhatosan kana newakna ieu Ki Kala Hideung, tapi tetep urang kedah gaduh pesak jero cek babasakeun kolot teh mah artina mah bisa maca kana sagala kemungkinan. Alus pisan eta caritaan teh kumaha atuh pamanggih ti Raden. Upami saguninga abdi mah kumaha lamun Kang Jalu sareng Kang Jaka jadi puseur utama atau anu museur dina ieu larancang. Janten Kang Jaka sareng Kang Jalu anu arek ngajorag ka ieu Ki Kala Hideung. Terus tata kumaha tata cucung kau dentir tata. Saterasna kedah aya jalmi anu sanes anu bisa nalingakeun sareng ngawaskeun jang ngahindarkeun tina sagala rupa perkara-perkara anu bisa wae jan kajantenan dina kaayaan eta tarung. Kitu tah pamendakti abdi mah kitu cenah ceuk Raden Tirta teh. Satuluyna Ki Angker Tama nyarita deui. Wah, halus pisan. Wah ki oge geus kapikir eta teh. Malahan main teh urang nyawalakeun kana perkara eta. Kieu cek aki mah. Ayeuna anjeun Jalu jeung anjeun Jaka Peteng engke dina waktuna ngajorag ku anjeun duaan. Jorag kalawan nyata kalawan telah terbuka. Satu goina aki ujung Raden Tirta arek ngawaskeun di kajauhan. Bisa aya tadi teh kemungkinan anu teu diharapkeun. Sedengkeun anjeun Ayung Sari ajakan si Bolem oge sok taluntik di belah anu sejen supaya lamun aya nu kabur atawa anu nyieun salah teh mah bisa katalingakeun kitu. Jadi istilah nama genepan teh urang jadikeun tilu. Anu hiji ngajorag, nu hiji jadi cadangan, nu hiji bisa nalingakeun atawa nalungtik. Kitu rancangan aki mah kumaha satuju sakabehna sadayana yo. Satuju. Sanggeus kitu mah
boga kasaluyuan di antara eta jalma anu keur ngawararangkong mermanakeun cenah kumaha carana ieu nangkep atawa nyerek Ki Kalahideung. Satuluyna dina waktu pas sorena ieu genep urang jalma teh ngajalankeun kana eta rah rancang. Cag urang tunda kaayaan di pasisian lembur khususna nyaritakeun balad Ki Kalapeteng jeung murid-muridna. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan Ki Kalahideung anu cenah keur cicing di lembur anu deukeut pisan ka Kadipaten Saptagiri atawa Kadipaten Parahyangan teh. Kakocapkeun di jero Kadipaten Saptagiri pernahna di Pasanggrahan anu ayeuna geus dijadikeun padepokan Ki Kalahideung teh. Ki Kalahideung mepok balad cenah mah manehna ngarasa hariwang yen geus ngadenge Ki Angker Tama bisa benang kacelak ku si Jalu jeung si Jakapeteng. Kieu barudak di henteu-henteu oge Ki Angker Tama teh kaasupkeun murid aki anu kahiji, murid pang binunjulna pang jagona. Malahan mah loba perkara-perkara anu aki oge nguji kana kahebatan ieu Ki Angker Tama teh. Sabab manehna tuluy-tuluy ngulik jeung ningkatkeun jeung deui ngolah kana ilmuna. Tapi kadenge ngan ukur tarung sababaraha jam nah Ki Angker Tama keur kaayaan suwe atawa keur kaayaan manehanana apes atawa bisa wae bener-bener ieu nu ngaranna si Jalu jeung ngaranna si Jakapeteng teh pamuda sakti jawara pinunjul anu hebat. Sanajan saperti kitu kuagi oge kaasaan yen ieu ngaranna si Jalu teh manehanana boga kakuatan anu luhur. Katamah deui cenah ieu aya anu disebut ngaranna si Jakapeteng. Katingali ti dinya aya oge Raden Adipati Wijanatea ti dayeuh luhur anu arek cenah samemehna mah mantuan ka Adipati Sukarma, tapi geuningan manehanana teh saolah-olah ngicing sembah bengkok ngicing sila bengkok sinembah. Artina mah udar tina tali gadang manehna ngahianatan atawa ngabohong ka Raden Adipati Purwajaya. Geuning si horeng si badang horeng manehna teh kalakah gawe bareng jeung Adipati Sukarma teh. Kadenge Patih Wijana teh nyarita, kieu guru anu sakaterang kuring oge ieu ngaranna si Jakapeteng teh kaasup jawara sakti murid kahijina ti Ki Patra anu malahan mah oge diasuh ku Ki Jembar. Ari Ki Jembar mah boga murid asuhanana teh anu disebutkeun Raden Tirta atawa cenah bareto mangadeng ngaranna si Acung. Aya deui jadi ayeuna mah aya 3 jawara anu arek ngajorag ka tempat ieu teh kitu. Leres pisan sapertos kitu. Kitu. Eta kumaha apa mangih anjeun janan sabab anjeun mah loba pisan cenah papangih. Minang geus pernah minang papangih jeung eta anu disebutkeun 3 jawara teh. Ki Janan anu sarua oge ngilu dina eta riungan satuluyna ngawaler. Leres pisan eta teh. Anu ieu di antara 3 jawara teh anu pang disebut ibarat nama panglemahna anu disebutkeun Raden Tirta. Tapi mayahanana boga tinimangan anu sampurna anu alus leuwih tinimang anu disebut si Jalu jeung si Jakapeteng. Dina ari kakuatanana mah rada kurang, tapi dina manehanana boga rancang katingali nama alus pisan. Tapi sanajan sabari kitu anu kakuatanna mah ieu anu disebutkeun Raden Tirta oge lain bantrak-bantrakeun. Cantang tuh bisa eleh ku jawara-jawara anu kasakatiga mah komo anu disebutkeun si Jalu jeung si Jakapeteng mah. Kitu cenah waleran Ki Janan teh. Satuluyna Ki Kalahideung nyarita deui. Arek kitu mah berarti ya ieu bakal jadi lawan anu berat sabab tong boroni ngalawan tiluan.
Aki ngalawan si Jalu oge geus kaasup ka teter keur ti heula pas manehanana ngaubrak abrik di padepokan waringin nasi di pasir hideung. Jadi ya lamun tika ayana manehanna ngajuraga ieu tempat manehanana pasti bakal menang karena kan rancang manehanana kana maksud manehanana sabab terus terang wae aki moal sanggup tika lamun ngalawan tiluan sanajan saurang oge eta kaasup jawara anu pinunjul hebat pisan maksudna. Jadi hari kitu Ki Guru bade istilah namanya nyerah ieu teh. Wah lamun arek tika nyerah mah moal tika gundaek moal ridho aki lamun tika serah bongkokan mah bener aki lamun dina kekuatan atawa tanaga mah bisa eleh ku maranehanana tapi dina ilmu mah aki leuwih luhur moal ingis moal sieun jeung aki boga peperengian anu sajen tapi jang waktu ayeuna aki can bisa ngajalankeunana. Terus kumaha tuh hari atau seperti kieu Ki ceuk Ki Janan. Wayahna Janan urang kudu bisa mapak balad nyen perlawanan anu satimpal jeung kaayaan manehanana ngalawanan tapi keun kembae cukup ku balad-balad anjon sedangkeun balad si kalapeteng tuluy deui si danu keling kembae entong di bejaan eta mah minimalna 2 urang eta mah ku aki beneran oge sabenerna mah keur diutus maranehanana duaan teh ukur tatapa ujung jang ningkatkeun jeung lamun ayeuna aki tika ka sorang teh mah ulah tepi ka paragat nyawa ame aya pulunganeunana bisa disalamatkeun ku araranjeun. Jadi aki boga rancang ayeuna urang ngayakeun perlawanan tarung ku kakuatan anu sapinuna tapi lamun dina teu kuat teh mah teu kudu kabur keun we cenah dibawa ku maranehanana nya saperti kitu are rancang aki mah kemurunan eta mah tinggal tugasna si kala geni ujung si danu keling anu di tita ku aki bisa mikiran karena bisa ngabebaskeun aki ujung si angker tama jeung sararea meunang. Tapi kian heula upami kitu rancangna bati kaayaan kaula jeung deui Adipati Sukarma oge kaasup kaancam atuh bisa ngarembet bisa kudu ngilu tanggung jawab sabab denten teh oge aki teh kaasup jalma anu dititah ku sararea ku Adipati Sukarma ku kaula oge jang nyieun ieu rancang anu intina mah jang ngamajukeun di Kadipaten Saptagiri kumaha ieu aki kumaha tanggung jawab aki anu samedeu kieu. Eta geus dipikirkeun ku aki lamun kitu mah sabab lamun ningali kana kituna pasti anjeun oge bakal kasangkut atawa bakal kabarerang bakal ngiru kudu tanggung jawab kana kaayaan aki tapi ulah hariwang dina ayeuna lamun aya anu nyerang teh mah anjeun istilah nama pasukan kadipaten mah ulah rek dipilueun kana urusan ieu anggap boe aranjeun teu nyaho kana perkara-perkara anu dilakonkeun ku aki supaya anjeun sadaya bisa saralamat. Jadi istilah nama raden-raden dunungan-dunungan mah teu kudu ringrang tur salempang. Tapi ayeuna mah urang gieu we urang jieun sa bisa-bisa yan ieu maranehana ngajorag ka dieu teh urang jiga antara taruna padepokan jeung padepokan antara paguron jeung paguron balad aki jeung eta nu disebutkeun balad si Jalu atawa si Jaka Peteng teh kumaha ngarti ya. Oh ngarti jelas upami kitu mah ceuk Adipati Wijana teh satuluyna Ki Janan nyarita upami kitu ari abdi kedah kumaha atuh Ki ari abdi mah kapan kaasup murid aki kaasup oge kepercayaan ti Bupati Sukarma. Wah, ari anjeun mah kudu ngelujeng aki
kudu lawanan eta istilah nama yo si menjalu jeung si Jaka Peteng teh urang tarung bebeakan ngalawan eta dua pamuda amurunan bah lamun bener mah jeung balad-baladna asup tadi disebutkan Raden Tirta teh hari kita mah sarua ujung bapak galak tong hariwang tong sion sebab si baplang oge geus dipepek baladna jang mantuan kok ayana nu ayana keur lumangsung sakedeung deui tah kitu ayana mah bejakeun Raden Wijana ka Raden Sukarma kitu rancang ti aki keun lah ari Raden Sukarma ujung paduka Raden Wijana mah tak kedah salempang anggap wae ieu mah tarungna antara dua paguron kajawaraan anu ukur bedeng celeng atawa keur silih paham jeung deui tuh make kudu ikut campur kemae urang rengsekeun kumaha brehna wae kitu cenah di antara anak sawalana di Pasanggerahan di lingkungan Kadipaten Saptagiri waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha terasana dongengna ieu ti lu jawara cenah ya diantos wae nya dina episode salajengna nyuhunkeun bantosanna cenah ya kanu teu acan like komen sareng subscribe-na nyuhunkeun pangdedelna cenah sepaos channel Kang Dagol ieu makin eksis biasa midangkeun carios-carios kalawan anu nyunggeumakeun gitu tah mudah-mudahannya bahan katampi da imbanginten hiburan gitu nya hiburan mudah-mudahan bahan katampi kalayan kabingahan janten pang beberah manah gitu nya nyunkeun ngahaturkeun nuhun kitu ka sadayana wilujeng patepang deui peurnios.